Iis, aing teu bisa hees peuting ah. Kunaon sih? Nya eta ngabayangkeun wae panannya aya kacelakaan teh di Bekasi. Jaba aing arek terbang ka Taiwan bisi ke kapal Namurag. Heeh nya ayeuna mah ngomong-ngomong loba nu kecelakaan teh Bel. Oh, urang salat wae peuting geus teu hayang salat di salat-salatkeun. Geus mah sieun paeh meureun salatna mah. Oh lah, urang kan ieu dengekeun nya, urang kan tere terbangna. Ya Bella ngaranna cilaka mah henteu kudu mamangkatan wae sia keur daharga aing geus takdirna paeh mah paeh kabesekan. Ya urang mah cilaka ge doa maneh geuleuh we ka urang jadi didoakeun ku maneh kapala ti tabung. Sok suuzon bae hirup teh sia Kita mah. urang eungap nempona ieu sukuna kahandapkeun. Yuk, wah haji ngeluh prihatin. Aku masih dages kosieu mah. Sing ieu, sing bandel, tong idenge omongan batur mah kumaha ge. Ya kumaha da kosieu ngaranna ge kecelakaan. Terus nasib ayu kos kieu Bu Haji, arek kumaha oge da kumaha dalam teu kieu ayu butuh pan harita. Nya kumaha ayeuna mah jadikeun pelajaran, nu kosieu teh ulah sampai terulang deui ka hareupna. Ayeuna mah mungkin budak kudu dikaluarkeun mah yuk. Terus kumaha ieu biaya ka hareupna Bu Haji? Ya kumaha sih kege aya rezekina budak mah. Kamari ge aya omongan ti si Bella, Naon cenah? ti si Iem. Ya pokona gitulah. Anak jadah lah emang anak jadah, tahu bapaan. Aya bapak bisa tengah tanggung jawab meureun. Tapi Bu Haji teu apal nu mana-mana nah kan loba nu makena. Udah maneh mah beuki teuing. Geus inget tadinya teh sedih. Geus kumaha ke daharai keur boga Bu Haji nyayu bareng-bareng. Nuhun Bu Haji banget. Nuhun sedih. Ulah ceurik wae geus. Nyeri hati. Ya kumaha da emang geus kudu ngarumasakeun urang salah ngabandel-bandel maneh mentakan ge. Mantak saya ulah geuleuh wae Is ka aing doakeun aing nu alus, aing rek usaha jauh. Ya sia mah teh goreng we, ya rek mangkat jauh mah ulah boga hate goreng sia bising kajadian di ditu Usaha boga hate pasia. goreng. Ieu urang ge nyampe da rek usaha. Kayaknya orang mah alhamdulillah mana usaha untuk kukurilingan wae lembur di dieu. Urang ge nyango bisi ke sawah gadean maneh ku urang katebusan. Mending sia sukses di ditu. Tuh, tetan hate goreng. Nya mana yang mitina pas gitu. Urang teh kapancing Is. Ulah gitu. Urang mah baheula maneh di Saudi kuat ngadoakeun wae yasinan wae. Kitu we Ya Allah, si Iis si buru-buru paehnya. Si selamat di perjalananana. Urang mah ngadoakeun maneh kita umroh di ditu di umroh Ya, maneh. ya diumrohkeun. Umroh gratis eta mah jadi aing mah mau nyebut haji kasihan. Ya sarua wae aing oge. Nya alhamdulillah sia boga pagawean di ditu. Sampai dawe eta mah ku sponsor ah. Terus urang mah gandeng ngomong ku maneh teu sajalan jeung maneh mah. Ih kunaon sia ngobrol bae jeung aing hayo ngajakan ulin ka dieu. Amit jelema teh Yuk. Rek caritanya orangnya dengekeun. Si Haji teh kan hayang wae boga budak. Nah Bu Haji emang geus eureun. Eta manun si kabeh mah geus babaraha bulan tapi teh daekeun ngandeg yuk da ngaranna geus kolot meureun. Ya kumaha si Haji ngorake na aya urang pan geus nini. Kumaha mun orok ke Bu Haji nguruskeun.
Orok ayu ku Bu Haji rek dicokot gitu. Ajeun teu. Cuman Bu Haji ge rek kompromi heula jeung si Haji daekeun teu gitu. Tapi Bu Haji emang daek mulai ti ayeuna Bu Haji ngabiayaan ayu meuli susu saker budak ieu supaya sehat. Oh nyaho daek. Ayu mah seug-seug teuing Bu Haji, kan lamun misalkan orok ieu ka Bu Haji gitu kan ayu bisa digawe deui. Gitu. Digawe deui tapi tong digawe ka situ engke mah. Ya terus gawe naon Bu Haji? Ayu geus bener-bener Yeuh. aya jalan bener. Ayeuna mah kieu nya. Di perumahan sok loba nu ngabutuhkeun kulinya senaon engke ku Bu Haji di bejaan mun aya. Cuma Bu Haji lalakina sok tergoda ka ayu. Nya make bajuna entong sok nu seksi. Ya dengnya kan ya Bu Haji lamun ayu teu seksi ge lalaki teh tergoda banget ka ayu teh. Mungkin sima ayu teh memang geus teu kuat teh ya. Mending halangan wae siapa mata teh sih. Usia nu seladak surudug wae. Mata dipake, sama mata ditarang tuh dah. Ya, tah mata mah di mana-mana ge di kaki. Mata sia. Masya cuma dagang kos ge balagu banget. Maju we tuh nya. Mana teh laku-laku teh sia dagang puas kamari diomelan. Kamari geus maju. Ayo. Anjuk kemana? Sia deui mimilu we aing sia. Sanu memilu sia emang aing mah dia jalan oke. Jadi Ya rame. dengekeun sia mau golok aing ngomong. Cet tereng anjing jadi wasitna ye. Naon sih? Aduh awe Ieu mah eta we emosi wae. Emosi wae pugumanehna dumuk tadi golok ka. Gedeng. Urang neangan tempat teh nu lega lah. Rek naon sia? Udah ieu aing ngalabatan jadi wasit. Sok kasep banget sih. Aing mah teh bogo kasih asa meni bawa haseum kitu asa. Ilo kadulur sia bogo ai sia hidang hunda. Kituan. Nya tuh udah pas Bae nu teh ya. bela ye aing teh pas jeung si Iis teh geuleuh wae ka aing. Bohong sanu geuleuh we emosian sia wae manehna geuleuh mah. Ah, kayak gedeng deh lebaran, kayak gedeng deh lebaran. Geus leumpahan wae capek. Cuma nu dikaraksak tuh ge meni capek Nya capek geus ti sawah, tibang meuli nu kieu dong ge meni ku atas sawah-sawah. Jangan atuh da ieu mama. Ieu mah awal. Ieu neng geus. Baca neng. Capek masih neng jeung mama ais. Muni ulah obatnya. Ada mama Nunita. No, emang sia nu nita budak tayang ka mana-mana oge. Ya tuh dah hayang ngasaan eta batur mah nempo teh meningeuna asaan teh nempo tatangga mah. Mantak untung nurutan we batur na. Aya jajanan nu viral sia mah. Ayu di Jugjug. Nyawing mah sebelah kayak di Jogja oge di Jugjug. Belum. Neng. Enggak deui. Mun lebih akun. Ka mana deui? Tanjung Dahar 5. Bela aku pakai dahar. Tuh kali itu tuh mah. Ganti meuli cireng. Oh, odong-odong tuh. Oh, Organ eueuh. oh, aku udah digotong. Udah teman saya. Bulan Hapit sepi. Sepi mah ojom. Ojom ngarambe. Mama juga ngomong ke mana-mana we ka bawa urang mecat Nu hajatnya. Ya awak rek naon da keun hajat Pamali. si lagi mama nek keun hajat pakai nyaho lah. Satu. Heeh. Kondangan mah amplop. Lain eueuh job aing teh manggung-manggung. Emang mah manggung di mana sih? Nu baheula mah aing manggung. Oh, baheula mah manggung jeung Sanem ya. Kalian putat teh lain. Sanem grup. Itu. Sakieu teh aing jelema teh boga kumaha lamun aing beunghar meureunnan. Geus daripada pasar raya we mending jajan we ieu baru lihat. Lain pas saya hawa teu boga duit biasa. Aing mah ya. Ya aing mah hawa teu boga duit di kiri ti kanan loba anu mere. Moal balangsak aing mah. Sia urang sok ngahinakeun aing teu boga salaki sia. Ini saha nu ngahinakeun. Komo teh aing teu boga salaki loba anu mere ka aing. Tuyulnya. Naon sih?
Aing mah da meuni pasya wae alabatan ucing jeung Sia da anjing. kita ngomong we kasih iya hutang-hutang we cuma dagangan we. Oh sia aing cenah mah teh boga hutang ka maneh. Sanu nagina. Sia. Eta we mesi nu pagelisna Nya sakabupaten. kan itu nah ngomongna. Cuma aya tulisanana, Apa aya tulisanana mulai anu ngahutang dituliskeun. Mana yang ngaran aing? Mun dede banget cuma boga awewe kos kelong wewe ge. Bisa teh. Bukan bae lah gitu-gitu ge Oh, diarah. pasti sia we ah. Sia tong nu memel we aing ye sia. Besok pasti ya mereka pada banget. Itu dulu sih kos gitu amat sih lain di kurungan alabatan macan wae. Keur deukeut meureunana jeung etana jurigna. Heuh mana teh dagang ieu salaku keneh wae ya sampai di kamari aya we. Oh, pugu ge ngiderna ka mana meureun ieu pugu lah. Ya aku nguluan budak itu di sekolahan TK. Heeh, dan yang cirikan budak teh kitu gampang. Usaha ngeket. Ya dengekeun kasih ieu bejakeun aing mah buka hutang. Heeh. Tapi Bu Haji ulah waka ngomong ka ditu ka dieu helang ya bahwa si orok ieu teh bakal diasuh ku Bu Haji. Nya moal atuh yu urang ge piraku. Karunya kena ka orokna, ayu teu tega. Moal. Ya, arek balanja eta teh sih. Susu ibu hamil, itu vitamin. Hayang Bu Haji. Ya, Bu Haji bere duit. Bu Haji ge ieu ge can ngomong ka Haji aya mudah-mudahan Haji mah cigana daekeun ah. Beja rek mulung bayi si Ayu. Ya. Bu Haji lo bateuy. Kajen ke ieu jatah barabulaneun atuh nya. Bu Haji mending Bu Haji bebeja hela ka Haji. Kitu we ulah waka mere insya. Ayu teu wani ah. Ieu ka kareke barabulan Bu Haji ayu. Nya kajen barabulaneun meuli susu. Cek kabidan, kesehatan nana, detak jantungna, USG. Tapi Bu Haji bakal serius ieu teh. Serius yu, Haji mah insyaallah benang dirayu ke Bu Haji ge. Ya tarima ya. Tarima ya Bu Haji. Loba banget. Kajen. Terus ieu meser susuna nu kumaha? Eta we pokona susu ibu hamil nu alus gitu nanyakeun ka apa? Bu Haji nuhun banget ya Bu Haji. Heeh yuk. Nuhun. Kade teh budak ulai nanaonkeun nya. Mulai teh ayeuna Ayu bakal ngajaga. Bakal ngajaga Bu Haji. Suki-suki olahraga lelempangan. Cuman Ayu ayeuna teh keur ngidam banget Bu Haji. Idam naon sih? Yang dicaba ku si Ahmad, kamari ambruk ku si Ahmad malah dilelewen teh dicaba. Syamang kena teh sieum timburuan nyahoeuna dehan. Tapi yang dicabak banget tuh si Ahmad. Yang kia tuh menamprok Bu Haji ngomongnya. Tapi ulah bebeja kasih iem. Ya moal aing ge sieun kena piributeun. Aya wae yang dicabak salaki batur. Ih, kemenong sih. Hei, dia Halangan we jalan tuh dah. nampaknya matana. Ih, Mane, ngalan we jalan geus nyaho. Bollywood Eko jadi nate ngeri ye. Borodot urang keur dagang Dagang naon sih? Ieu Pokoknya nama kudu tanggung jawab Coba nempo anu lecet tuh. Wah. Segala tanggung jawab. Pegel Iya yo. Terus gantina Entong angker mangka. pakai mata ye, pakai mata. Yo, didinya ya ge eta tempo eta teh jalan. Ulah halangan jalan wae. lega di dieu takunan ngeunggar Eke. Nunggar siapa suruh cicing didinya. Gara-gara je sih Naon sih? jadi pegel Ngongkona turun halangan wae. Geus nyaho eta jalan. tak matana. Takan ge cicing ulah di sisi jalan, mun arek di tengah jalan. Aduh. Neng teh ini berat banget geuning geulis Ya, cek batur teh itu sudah keluarga Nini Odah mah kuat lelempangan wae. Yakeun bae motor teh boga mobil eueuh. Lempang-lempang atuh kudu bersyukur, lempang oge. Diokela sehat. Mam ini capek banget sih. Aduh, batur mah yang nanaon ge mangkat nake motor ini. Calik. Nyari nu boga motor mah. Malah lempangan weh. Aku mah Mogok banget.
Atau teh mah duitnya saker meuli beas, kunaon pakai jajan. Oh, duit eta teh saker meuli beas. Oh, cumponan meuli beas, da peda bae si Neng hayang wae eta. Nang geus ulah waka dahar ah. Nah, pokoknya gantian ah. Hah? Mah gantian. Kayak suka digantian Tablet 25.000 tas sekali jajan oge. Tibang goceng iya teh hidang. Ah, goceng kumaha wae eta teh 10.000. Terus tadi si Neng meuli esnya Neng nya. Es bomba. Nah, naon teh ngan dibatian teh hidang. Gantian emak. Ah. Aduh. Maguknya Neng nya. Heeh. Padahal si amat kita dagang nu kieu iam Moal becuseun mah hese nyeuna oge ah. nya dibantuan ku sia. Gor teuing ah. Teu lamun hayang usaha teh nya. Neangan contoh ye di tukang dagang kumaha kitu. Belian hiji-hiji ya nu mana nu enak. Ada modal nama tuh kudu dibelian hiji-hiji, tuh kudu contohan. Nah, dagang nu kitu Bibit ngabibit. oke oge tibang batina 10.000, Ya, 15.000. Menis- Dagang nama sope cep. Meuni susut dagangna oge geuningan. Ya, si Ahmad atuh, ayeuna ge can balik keneh wae mah ieu. Ping can ngejo deh ge ah. Mah geus teu digawe Bu Haji. Oh tuh mah gara digawe deui nya panen geus beak. Kayak sukan sugan ah. Oh Nyusuh. isukan ya di Bu Haji. Heeh. Neng jeung emaknya di Ais nanya. Oh, mama meni capek banget. Kolan. Ayo. Meni jauh kene kitu ieu. Nya jauh mah ah. Ke ngalewatan tukang rontok. Ayo gandong. Gas, Neng. Oh, cek lah nu pagel kade. Sok lalaunan. Oh iya lawan. Launan. Meni kos gitu. Kudu kumaha sih atuh dah. Naon dikeun ah. Ganti rugi ah. Ganti rugi naon ah. Tukang. Nya ieu geus nenggar eke. Nyebongan saha cicing didinya. Cicing mah ya ulah di sisi jalan, di tengah jalan tuh di ditu embe kateunggar teh kato kagok-kagok. Ih sembarangan wae. Ya, Ah, heeh, dagang naon sih ya meni sepintas ieu. Ya kan bae ah. Cok Karena deh. dagang naon we dagang mah. Gawe mah maneh. dagang koski batin aja eueuhan kumaha rek marabana oge. Ya kan Pamajikanna. ah. Rezeki mah geus anu ngatur. Balik Daripada batina maneh. 10 redong ya. Ya. Selaki. Sinting. Oh, udah orang memang lelaki emang daripada mana? Lelaki lain wewe lain jadi-jadian. Sembarangan geus neunggar. Sunda. Geus neunggar ngahina eke. Untungan nama ah panggijeng Ya. itu jadi kabur. Dasar sialan. Salakina juri jarian. Aduh. Pegel banget. Tah, kitu lempangna. Tong kancang teuing atuh mah, tong kancang teuing budak teh mah balikeun sapeda listrik geura oge mah. Make sapeda listrik kah urang tiluan bisa. Mah dihareup. Boro-boro meuli sepeda listrik sepeda bener oge can kabeuli. Ya kumaha we tuh ngumpulkan digawe di Bu Haji. Ya, mah puguh. sepeda listrik. Nya ngumpulkeun saker emang kitu untuk dibiayana teh sakola teh ha kudu dibakalan bae kudu meuli buku, meuli baju, meuli tas. Andakeun we si Ahmad iraha mah. Nya mantek ge. Ya lamun sia ye sia pantes ngomong ka si Ahmad kitu. Ngumpulkeun gitu. Ah, geus capek ah ngomongnya kasih Ahmad boro-boro ngumpulkeun ah. Nu aya di lebok deui koreh-koreh cok, dikoreh dipacok, dikoreh dipacok. Ya heuh mentak oge. Ayeuna meuli tas ka aing geus tuh ku aing beulikeun tas, meuli baju, meuli buku, kamari asup sakola teh ku aing. Sepeda listrik oge. Karak aya duit 20.000. Geus ya Neng ieu nya Neng ulah sok nurutan batur meuli sepeda listriknya. Ini anak urang mah, katinggalun zaman. Atuh mang ngecrok-ngecrok ka saha atuh ka Bu Haji ka saha. Nah, emang bara duit si sepeda listrik 4 coba. juta. Goblok teh Tapi sia. 20.000 dah itu. Iya, mah. Calengan ya Neng. Kurang baraha deui eta. Ya berarti kurang 3 juta 800. 3 juta 800. Oh ya, oke emang kitu duit. 80. Emang kitu duit saeutik sakitu ha. Oh sih. Nya sabulanan gawe di pabrik eta teh gaji. Aing mah kumaha mah. Nya sing sabar we lah nya Neng sing prihatin ya. Nya heuh. Ulah sok nyiaran we teh urang sih mah di mana-mana nyiaran wae kos monyet. Jauh itu lagi karunya, mah itu ngabenerkeun buk nasi Neng. Disamoting we sugan lah. Komo disomoting budak-budak ah. Ayo ah, balik ayo ah. Ayo. Mogok ieu gantian atuh ah. Akon bae hayu ah.